masa sih kudu make hiburan-hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah Ki Haji katulimbeng cenah eta mah pamarentah patulimbeng bin katulimbeng tilu kali bin tah mah geus katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu raja nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbeng lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbeng berarti kuari katulimbeng baheula katulimbeng kuari ge katulimbeng geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana-nyana kiai-kiai katulimbeng teh jelema teh katulimbeng teh jelema teh ulah ngridit doh ulah ngridit warese teh ngridit mah kuari mah katulimbeng teh jelema ulah deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang kacau yalah nu sararese kuari usaha mah katulimbeng teh manu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbeng teh geus aya pituduh tapi tetep bae nyana embung ngadengikeun pituduh embung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbeng hei para penguasa ulah datang ke teu jujur jeung ade si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak mata kiai katulimbeng tah kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbeng tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbeng masyaallah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi ayat ieu lanjutan tina ayat anu kamari diturunkeun ayat ieu mengenai perihal seorang manusia nu paling istimewa sahabat anu berpangkat Siddiq ialah Sayyidina Abi Bakar Siddiq mualaya anu ngalewihan ti Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lantarannya nama geus teh hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambus percaya geus teu make hitung-hitungan kenyataan kepercayaan Sidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun balik Isra titah ngabejakeun begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat ngajelaskeun ka kaum kadenge ku Abu Jahal coba mat coba aing hayang ngadenge sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat coba bejakeun ka aing beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem ajo Yerusalem terus ka luhur langit kaula ajo terus ka Sidratul Muntaha terus ya ka dieu balik deui terus cek eta cek Abu Jahal ka mana ya ka dieu ka haram sabaraha jam ya gitulah bangsa 2 jam atau leuwih saeutik mad
Aisyah edan teh sok aju leuwih kitu. Kamari mas ya kamari aing masih kena rada endek percaya tapi ku ari mah asal leuwih amat ye. Aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakedeung Aisyah sok nanaonan mad. Teu beres ya mah dia. Iya itu pokoknya mah gitu baik ulah. Coba tanda naon tanda. Puguh hayang naon cek coba ayeuna mah lawang masih dilakso kos kumaha. Kangjung Nabi rada ngagibeg sakedeung. Wah, lawang breh ku Gusti Allah dibukakeun. Aya pasti dilakso. Oh. Lawangna nu hareup kieu, nu belah gigir kieu, nu belah gigir itu kitu. Coba lawangna sabaraha? Ditunggu Kangjeng Nabi 2 3 sekian lawangna. Tihangna dihitung sekian. Hareupna aya naon? Sia eta nya nama nya cek cenah eta. Sia mah sedang lamun jadi dukun mah. Abu Jahal dia kos gitu. Coba. Abu Bakar zakari Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa aya ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Naon? Teu nyaho ieu rame-rame kabar naon? Muhammad keur peuting mantes ngalalakon ti mana? Ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha. Juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah aju balik deui ka dieu. Tadi ta meme subuh juk. Eta teh lalakon dengan 2 atau 3 jam kumaha tah Abu Bakar percaya teu leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya. Titik leuwih ti eta ge lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae. Lamun salian Muhammad ge heula aing ge. Tah eta teh kan pohara geus sebentak eta lah gelar siddiq. Geus teu make tawar-tawar deui. Masyaallah. Urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar, contoh Sina Umar, contoh Sina Utsman, contoh Sidina Ali, contoh para wali, ulama dek pengen ngomongkeun hukum masih ngagigeg keneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg keneh bae. Masih hayang keneh bae. Dikurangan teh hayang keneh bae. Mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeun nya. Aing aja teu arti. Masih kena caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mongkos. Togeun teh mongkos kitu mah. Ya Allah, eta teh Quran, eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna. Atuh kadanan teh Sina Abu Bakar mah. Atuh urang merenung-merenung heulana aju jelaskeun. Gur Abu Bakar mah geus can kaharti cara. Lamun Muhammad nu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik. Pangetan geus anggeus-anggeusan. Tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi. Di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman. Nah, masih keneh kafir. Nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir. Cek anakna bah. Asana abah haju lain deui ku ari. Nutur-nutur Muhammad ibadah kana teu kadeuleu. Urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo anu teu kadeuleu. Ipan pangeran urang sakitu gedena, sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang. Haju abah ku ari ninggalkeun pangeran eta lah cak ulama kula sebagai anak ngasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana tuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah. Urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing nyembah ka pangeran kos kumaha nya. Artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung. Mun gede-gede sakumaha, mun di luhur uncang-uncangna di mana.
mah kuntil anak atuh nu kos kitu mah. Teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah. Tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah. Supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah. Ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah. Nyaritakeun pangeran ngaji henteu. Nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajen kumaha ge ngaji. Minggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok didinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah didinya geus saya tenang begitu der ngaji reup nginaheun jasa beres amin 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 ka karakudang bebeja kanya kadu di imah bu ngaji nikmat jasa oreganan kerek. Tah, Sik Abdurrahman kitu bah, urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu. Teh Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang bae. Boga anak teh can nuturkeun horenganan. Akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak. Torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi ka ulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana Tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge moal ku kumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun ieu sapira patung atuh la iyalah malayan fauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun tuh teu sapira batu bejakeun coba Muhammad Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh teu nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaranna katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeu geus lalaki teu nyandung katulimbeng aduh teu nyaho jalan
Cakolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu kan itu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe. Nah, ieu kumaha? Tetep gedean nu mal belah mana. Masyaallah. Jelema kasarung, jelema katulimbeng. Jelema disasarkeun ku setan, teu jauh arah. Tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung. Bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan. Bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda. Boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tah mah jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana deka Serang. Kasarang dek jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha? Tah, kumaha aing bae. Pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu. Ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ye. Tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema kapahu ngaranna kasarung katulimbeng. Katulimbeng teh. Aisyah tuh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup. Aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor beak, judi kedua kali mobil ku sia digadekeun, judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun, geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan. Emang pamajikan nu sia nu bapana bego sia mangan hak pake doang. Kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae ka dinya degan. Lah, loba omong. Sia-sia aing. Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakubaga kopi tuh sia tuh saember ya los. Manana lah kos kitu mah. Henteu happy. Waduh, Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram, tama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos yalah, tidak menghayal minuman kos kitu mah. Teu aya aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Larak geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun ta eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema. Katulimbeng dek kawin ge sarua bae, sia dek kawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masyaallah. Ceng. Abah makarunya ka Aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge. Aduh, teh ieu sia aya tadi didikan pasantren mudirun sia saeutik mah. Atuh milih pi pamajikanna aja aing mah garila. Emang kunaon gitu, Bah? Atuh masyaallah dadana kos eueuh pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeulean gitu. Atuh abah ge resep sebenarnya mah.
Abah da ondo-ogo. Masya Allah, ceng. Emang eueuh kitu nu make jilbab, ceng. Emang eueuh kitu make baju panjang. Abah mah garila ieu. Dinasehatan tuh, abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan. Coba dah tepok ka ditu. Tepok. Ditempok ka ditu aya. Make jilbab rapi, ditanya kumanehan anak ka bapana, emang anak abah ieu gimana? Anak abah mah masantren. Di mana masantren? Di anu lila 15 tahun. Ke rumah ke asupna umur sabaraha? Ke asupna umur 16. Di pasantren 15. Jadi jumlah 3 hiji bangkotan tamat. Aduh. Eta abah maresep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu hese engkena ngadidikna, mandina geus bisa mandi head, geus bisa mandi nipas, geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi, engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah masa kitu. Henteu bah. Geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula, abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta. Kosu bener tah ngomong. Tugas abah mah ngabiayaan tetek geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing. Kumaha nya bae ta eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng. Nasihatan deui ku bapana. Cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya. Emang kunaon kitu bah? Eta mah cak aing. Leuwih berat tama bapak bloon jasa tama. Tadi nasihatan ku kolot mah masya Allah. Jang hirup sia-sia kene engke kaditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang anu berkilo-kilo sakitu do geus kadituna zat kawin beres hayang ka dinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikan makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokkeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan. Eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese-hese tah kadenge ku sia. Kadenge. Tuh. Pas salakina hayang nyandung. Pas ngaji kiai ngabahas nyandung. Datang ka imah kadenge tah ku sia. Dah, sekongkol tah mah kajen kuku mah ge. Pajar persekongkolan. Aduh, Masya Allah, hese bae, pamajikan teh hese bae. Masya Allah, pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys. Lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan, bo tama saluhureun wali tama. Hese pamajikan, ya Allah. Tapi lalaunan, ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal manya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'unahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh
tapi nyanat teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang kajen kumaha. Padahal geus diitina ge ka dieu. Nu bener mah Islam, tetep bae nyanat teu daekeun ngaijabah. Moal beres. Babacaan bae ge kudu aya guruna. Fikih kudu aya guruna. Tauhid ge sakomo tama tauhid mah. Urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya. Hese maca bae di buku bakal cilaka. Panteu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun. Allah aya. Sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam, kasipatan ku bako, kasipatan ku mukhalafah lil hawadis. Contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah. Jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil. Allah lantaran aya dada melanana. Mustahil aya dada melana nu ngadamelna. Takos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal. Ieu naon ieu? Ieu cai teh. Cai kan sumuhun sifatna beureum. Kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan. Ieu naon ieu? Kopi. Cai keneh, cai ngan kuari mah cai kopi. Warnana hideung. Lamun diinum kurang pahit. Oh, eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pahit, mun lain pahit, mun teu pahit lain kopi, mun teu hideung lain kopi. Kanyawan tadina kopi bae ge, ieu ge Gusti Allah ge sarua bae. Ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina iheula nu miheulan, kasipatan ku bako tetep panderi tungtungna mukhalafah lil hawadis. Ya mu binasi wadaniyat kudratirat iya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngarana dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik kurang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan 3 dakwah teh hiji Islam 2 iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa dideleukeun, rasa didengekeun, rasa digerakeun, rasa diperhatikeun. Eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yar. Eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun, asa dideleukeun, asa diperhatikeun, asa diintip bae ku Gusti Allah. Perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah. Boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya. Kudu Islam narapi, iman narapi, naik kakarat. Moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal. Moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye. Allah naleukeun aing, bu aing didaleukeun ku Allah. Aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah. Atuh aya kitu mah aing meureun suluh neraka. Lah kajenna keuna jadi suluh neraka lah. Laon pan eta moal daek lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapanana sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan buat tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikih ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu ye pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tah jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditu nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus
ditungtun kudu ayah guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru numur mursyid sing hade kudu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir nama aja babari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih nu loba zikirna pendon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hartina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram haram bae halal halal bae wajib wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional gelar zikir berjamaah maksudna supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah supaya datang kadinya entak budak kaannaka taroh wa illam takun taroh kaannahu yarok supaya datang kadinya kudu boga guru daya nunuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nunuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nunuduhkeun nyana-nyana kiai-kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit doh ulah ngridit wae set ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kunaon teh yalah nu sarang esek kuari usaha mah katulimbang teh manu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nyana mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke tejujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak mata kiai katulimbang tak kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang masyaallah ge pas keur taun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan 1 titiknya belah sana 2 sana 3 sana dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan silakan laksanakan siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya di sana sekian personil sana sekian personil hati-hati caranya tak diberi untuk mengamankan negara berangkat Panglima ngontrol Panglima mah teu nyahoeun Medan atuh teh nyahoeun Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoeun di mana Cikupa teh nyahoeun ya Panglima mah di ditu bae di luhur tah mah biasa bae bangsa Kurawa prajurit dihandap bos disebar supaya ulah uruhara Panglima ngontrol begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ieu kan tahun baruan Ki tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak
eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya. Begitu sesuai jeung pituduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak. Sial, kuburan ieu mah. Cak panglima aing deuk datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing panglima meureunana. Datang deui ka dinya, Ki. Ulan. Tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak kana. Pengkolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap. Ah, ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah panglima keur ngatur strategi untuk keamanan. Geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu. Jejak arahna ieu ka mana ieu? Tempat hiburan camat Ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan. Ulah macam-macam Ki ka ditampiling. Kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si Aki. Mah karak ditampiling alhamdulillah cak panglima. Kuat amat nih bujelma ya. Kencak warisnya. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di dieu. Tampilin deh kencak. Joger. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama ta lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya cekna lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abdi ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa? Aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, raja langsung nangkep. Wah. Cak panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener bae. Cilaka aing, cilaka. Cek Tuan Raja, buka. Tuh, bener. Asana nasib aing mah ieu mah geus diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didieukeunana di tempat tamu anu istimewa. Tempat tamu naon gitu penggede. Nyana di luar kieu. Nasib. Asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas ngadek laporan bae ke Tuan Raja. Dan dek mangga Tuan Raja. Nyaho teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumana dina? Coba ka dieu laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mah ngahinakeunana? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya kaki tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener Kiai nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung panglima ku bodo-bodo teuing. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja dibodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkan kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, eta mah lain jelema jurig kos kitu mah.
Kayak stop raja, stop. Acak-acakan ya urusan dia cak. Ibrahim bin Adham Gus. Ayo nanya hiburan ke budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate tuan raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan raramean. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih dekasah sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere, sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah patulimbeng, bin katulimbeng. Tilu kali bin tah mah geus. Katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha he deuk geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah, nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham mah haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakumaha raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah neuk dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun deuk kahormat deuk nu wau ngaran-ngaran raja hormat
waktu kos kitu mah ieu bageus kanyawan karak dihormat teu kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja geus cak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya ieu nasehat cek nya gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu ulah henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panir sia-sia cia tuh kula bantu ya di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu nu ke bintang minimal bintang 7 puyang-puyang nya nama cicing saya abdi abid hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek Tuhan Raja abdi mau sakitan saya teu beres si jelema coba udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek mana aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar ka kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kadua kali deui saha hamba Allah cak kula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep cak nyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kula nyana ngomong tidak tahu kamu ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deui ka istana tah titik cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya na sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat teu diurusan ngaku panglima rakyat teu diurusan ngaku wakil panglima rakyat teu diurusan ngaku raja deuk karajaan saha jurig tuh cak raja pan kieu deui bae blabe ieu mah lepaskan deui cak wakil hampura tuan raja emang tadi geus di tes dieu tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil
balik deh, balik Ibrahim bin Adham. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu. Urang dinasehatan ban lain dinasehatan teu mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti urang di mata rakyat sombong. Berarti urang di mata rakyat ieu aduh takabur, ujub. Nah ieu kudu kumaha coba urang perhatikeun. Negara urang, rakyat urang supaya kondusif deui. Yang capek ngadenge kondusif. Di koran kondusif, di TV kondusif. Komo orang Golkar mah negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Insyaallah. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam. Hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati-bupati, jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta, nebusna maka sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar si urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babok habak ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos gitu, ka camat kos gitu, ka bupati kos gitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah, asli embung dianterkeun dipuja-puja, istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapi dakwah teh. Nah ieulah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih, nu bebereana gede buleudna. Lamun anu ngondang ka daerah mana ye? Daerah anu. Nah, malah ieu mah kadinya mah keur ieu ge. 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing. Tak mal narima deui. Dakwah naon teh kos kitu teh. Nah, ieulah di negara urang teh bok-brok teh geus ti mimiti pedagang, pemerintah nomor 1, pedagang, petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh. Tapi urang masih aya kesempatan. Ya Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru, urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon. Amin endek moal sia. Walahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ieu ka dieu ye. Tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Inna hudallahi huwal huda.
saya pituduh Allah ya agama Islam etala pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal, selain daripada Islam. Islam mah wal huda, ialah Islam. Selain Islam dolal, sasar, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut maraneh kabeh salaladar maraneh kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholat supaya aranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sararieun aranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusyarun. Gusti Allah tenu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salia di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salia di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia ieulah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke ialah wa ilaihi wa huwa allazi ilaihi tusarun bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan shiratal mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka aya surga nu bisa nyebrang di jembatan shiratal mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umum mama dulur-dulur urang muslimin wal muslimat bapak urang aki urang keturunan urang anak-anak urang jeung tetangga urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala di kuburanna lega jeung caang di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana dieusian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi
supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimah anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakalan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin ka nu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu oh Qabil mah kawinna ka nu jore tah eta kan isin tah bil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun ka nu kurang geulis ari Habil dikawinkeun ka nu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin ka nu jore aing mah daek bae
namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ye lain ti Allah ya kajen gugum lain ti Allah ya maka kajen ti Abah ya mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok nyarekan Abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklimah instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah mung kajian kukumaha tetep kula mah sakali mung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang ieu banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus ta eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pasini bae heula tah tidinya Qabil mikir pasini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati ditunda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu diletab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak bosan kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh
lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu wang gedena jeung wang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah lintakan nu wang gedena wang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek tekebel langsung turun seuneu tet nyong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong ya Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh komo aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah
nyin kadeus nyin kadeus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyata nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bagaimana mana kurban mana yang diterima kurban aing henteu atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak urang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka
cak sahabat Gusti Rasul anu ngabunuh mah kaharti ka neraka anu dibunuh panu dibunuh ge nyara teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyara ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ka eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah maksud ngabunuh kulantaran maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mah sakadar nasehatan doang sia ngomong ka situ bala nasehatan sakana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha nya can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut bija bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung kliak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret kieu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus pae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing
ditangkep punya nabari ceriknya jeung dedeh diciuman geus payat kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakit kituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku dedeh jeung nyaah dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran dedeh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fab'asallahu ghuraba wallahu a'lam